Anu boga orok mimiti kade ulah poho. Ieu mah memang kepercayaan ti kolo. Gantungkeun sarupaning paniti, gunting kuku jeung gunting letik, gunting lipet. Biasana disaprak aya keneh dina kandungan. Sok aya wae makhluk-makhluk nu rek ngaganggu. Percaya teu percaya, hak tingali lamun ayeuna keur guna geno bisi aya nu sok cubak-cabak kana beuteuh, gantungkeun dina baju, gunting lipet, gunting kuku, jeung lamun bisa mah aya bawang beureum. Aki pernah ningali awewe nu 8 bulan guna geno, giliran diheujeunkeun eueuh eusian. Kade jangtong dianggap enteng omongan Aki.